Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati sihhati wal afiyah wa bini'matil imani wal islamil aliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa yusallimu wa yubarik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat dan tentunya yang saya hormati kepada para alimil ulama sebagai warasatul anbiya, teristimewa pula Al-Mukarramul Muazzam Kiai Sarif, Kiai Suntana, Kiai Agus, Kiai Dudi sebagai motivator untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiai-kiai kita diberikan suatu umur yang panjang tur barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian aparatur pemerintah min a'lal wilayah ilal adnal wilayah, baik Bapak Lurah, Bapak RT beserta aparat-aparaturnya yang saya hormati. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di Desa Bejod Allah jadikan suatu pemimpin yang adil. Amin. Allah jadikan suatu pemimpin yang amanah. Amin. Allah jadikan suatu pemimpin yang bisa menteladani karena kepemimpinan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Lurah beserta aparat-aparaturnya seperti kepemimpinan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati kepada para panitia penyelenggara buka bersama dan santunan anak yatim se-Desa Bejod yang diprakarsai oleh para pemuda-pemuda Desa Bejod. Marilah kita doakan mudah-mudahan pemuda-pemuda Desa Bejod Allah jadikan suatu pemuda yang syubanul yaum rijalul god, pemuda masa kini insyaallah akan menjadi pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula yang saya hormati kepada para hadirin, Bapak, Ibu beserta adik-adik semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berawal dan diawali dari kata puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena kudrat dan iradatnya lah kita senantiasa bisa melangkah lapang dada, terang benderang bagaikan rembulan di ujung langit temaram. Hadirin, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini siogianya untuk selalu berbaur dengan waktu, merilis senyap dalam selengkah. Sejarah anggun kepribadiannya selalu memancar oleh sebab karunia-Nya di ujung aral. Untuk merangkai ungkapan doa, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah abadikan keharibaan sang reformis dunia yang telah berkemuka di beberapa abad yang silam. Nama beliau sudah termaktub dalam buku legendaris dunia. Sepak terjang beliau sempat menogakan kepada para ahli filsafat atau para ahli sejarawan, sehingga beliaulah yang sempat mereformasi alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan cahaya kedamaian. Siapa beliau? Faminadz dzulumati ilan nur. Beliau adalah baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa juga salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga-keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan sore menjelang maghrib yang sangat berbahagia ini, biqaulil hamdulillah, kita semua dapat berkumpul, bertatap pandang, bersua dengar, saling merajut tali kasih ilahi Rabbi dalam acara buka bersama sedesa Bejod dan santunan anak yatim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara buka bersama ini tahun yang bakal datang sampai meriah seperti ini. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, kita selaku umat manusia yang beriman, Pak Bu, hei generasi muda, tentu kita diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. Apa itu? Yaitu adalah berpuasa. Saha bae jalmana urang mana bae lemburna anu teu percaya kana ayana puasa sedengkeun manehna ngaku Islam, Bapak Lurah Rohmat urusanana kadek ulah gagabah. Para hadirin sadaya, rukun Islam nu kaopat urang kudu ngalaksanakeun puasa. Pan Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngandika di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Hanan ya Manan ya Qadimal ihsan bahru judik malyan jud lana bil ghufran. Allahumma salli wa sallim wa bari. Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngandika di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dulur, bahwa cek Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan untukmu melakukan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang pada zaman dahulu diwajibkan melakukan puasa. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala memerintah seperti itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Naon cenah eta takwa? Ceng mana? Lain aceng tuh nu gede mah. Takwa teh lain hulu botak dibabawa. Sahu kuarin huluna botak. Takwa eta lain huluna botak, lain hulu botak dibabawa. Tapi takwa teh anu parantos diterangkan di dalam kitab Tafsirul Jalalain juz hiji halaman 3. Takwa teh imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, nurut kana parentahan Gusti Allah jeung ngajauhan kana larangan anu parantos dilarang ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Naon cenah ieu urang ya di bulan Ramadan non kudu ngalobakeun ibadah watu karu, kudu nurut kana parentahan Gusti Allah jeung ngajauhan kana laranganna. Naon cenah di antarana hiji salat. Kunaon cenah urang kudu ngalaksanakeun salat selaku umat mukmin, bahwa cik Kanjeng Nabi as-salatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomaddin wa mang tarokaha faqad hadamaddin. Salat teh tihang agama. Sahabe jalmana orang mana bae lemburna anu ngalaksanakeun salat itu semata-mata sudah mendirikan agamanya sendiri. Tapi sabalikna dulur, wa mang tarokaha faqad hadamaddin, sahabe jalmana anu ninggalkeun kana salat itu semata-mata sudah menjatuhkan agamanya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Makana para dulur sadaya, kalarasan ieu kuari tanggal 20 genep palurahnya, sedangkan kapeting tanggal 27. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab I'anatut Thalibin,
lamun puasa na tanggal hiji poe Senin atawa poe Jum'ah eta Lailatul Qadarna tanggal 27. Tah wayahna abi maya sadesa bejod urang ngerem kabehan kapeting mah ngamalkeun ibadah bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah mengpeng Lailatul Qadar cik Imam Ghazali pala dulur sadaya eta kapan Lailatul Qadar dina surat Inna Anzalnahu teh khairum min alfisah leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Subhanallah. Masya Allah dimimitian urang ku taraweh luar biasa sabulan jampleng orang sholat fardu berjamaah ngeun isa-isa lah eta geh aya anu ngempleng bae gitulah aya nu datang witir gitu atau geus pada urang na bae eta mah ari ganjaran mah amalukum ya. Jadi para dulur sadaya eta Masya Allah ganjaranana geh iya dina Lailatul Qadar dina nguji ganjaranana nya salat berjamaah bae ge geus sagede kitu gedena atuh komo ting lamun urang ngamalkeun ibadah anu lain sajabina dina malam Lailatul Qadar luar biasa lobana. Salat fardu Isya urang berjamaah 27. Lamun teu percaya RT makmun neulekeun bae ka kula dek nyan dengekeun ya dina kitab I'anatut Thalibin juz 2 Sholatul jamaati afdalu min sholatil padi. Sholat berjamaah leuwih utama tibatan sholat sorangan. Bisab'i wa isrina darajatan kalawan 27 derajat. 27 derajat kak bakur ditambah persenan non sholat taraweh atau menang sakintal satengah ke poe Salasa kula mah ti palurah gitulah lamun eulingeun kitu para dulur sadaya pokona mah ti penting be urang geblek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mengpeng Lailatul Qadar cik Imam Ghazali dina kitab I'anatut Thalibin teh keneh ieu sedangkan ieu puasa pan Masya Allah kesat hadirin iya mengpeng kapeting ya Lailatul Qadar gerak bukaan eta kitab naon kitab Quran teh ulah sok ngajadikeun naon simpenan kudu dijadikeun pedoman bahwa cenah cik ti ditu nage the way live religion of Islam is Al-Quran bahwa tuntunan kita sebagai umat Islam yaitu adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Ulah sok jadikan hiasan kudu dijadikan sanu molototan kula dek nyan RT aman deui bae eta maca Quran sahurupna ge man qara'a harpan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha sahabai jalmana orang mana bae lemburna anu maca sahuruf beh tina ayat suci Al-Quran bakal dibere hiji kabagusan sedangkan hiji kabagusan wal hasanatu bi asyri amsalihha menang 10 kali lipat ganjaran. Alhamdulillah di ngaji telok sok ngaji telok mikra alhamdulillah laju ibu-ibu hayang ka surga bapak-bapak hayang ka surga ulahkan bapak biga hayang tah selanjutnya takwa teh nurut kana parentahan Gusti Allah jeung ngajauhan kana laranganana yakin jeung pasti lamun urang nurut kana parentahan Gusti Allah mencegah kana larangan anu parantos dilarang ku Gusti Allah yakin urang bakal asup ka surga. Naon diantarana lamun urang hayang asup ka surga tah tengok Bapak Makmun dan santunan anak yatim sedesa Bejon kumargi kitu para dulur sadaya
naon cenah urang iya ngurusan anak yatim, ngurusan anak yatim teh bakal asup surga, puguh bae dia cik Kanjeng Rasul. Wih, marukana ngen hampura 1000 hampura aya hiji dua mah eta anak yatim sok dareregeul. Ya Allah ya Karim, eta teh suatu cobaan pikeun urang sadaya. Lamun urang sampai berhasil ngawuruk eta si anak yatim anu degel, yakin jeung pasti 2 kali lipat ganda ganjaranana di alam surga. Beuh, luar biasa. Naon teu percaya keneh kitu? Masya Allah, yakin asup surga Kak. Cek Kanjeng Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza wa asyara bis sababati. Naonkeun kadituna? Wa asyara bis sababati ileh kadituna mah. Kula jeung anu ngurusan anak yatim engke bakal asup ke alam surga. Doang kieu teh disepertikeun 2 jari anu direnggangkeun tah seperti kieu antara Kanjeng Rasul anu sok ngurusan anak yatim tah. Ulah sok salah baca ya Kak, ulah sok salah baca. Zaman kuari mah keur bulan kamari naon ya? Oke gas. Wah, luar biasa. Kumargi paladur sadaya, mudah-mudahan wasilahna urang ngayakeun buka bersama sedesa bejod dan santunan anak yatim, mudah-mudahan sing dilipat gandakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun harapna supaya lebih meriah deui tibatan seperti ieu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu tisim abdi kurang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Billahil hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Tsumma salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.